Pernah terjadi di pondok pesantren Kerese Garut, udah zaman Mama Busrol Karim. Aya orang di harapan masjid didinya aya Mbah Oni ngaranna keur urang kula pesantren ka itu Mbah Oni teh aya keneh diketrok make tungkedan kelepek getihan huluna paeh tak orai teh Masya Allah jadi masalah eta orai paeh teh lantaran loba santri nu kasurupan, di samping kasurupan loba nu leungit. Ulu ieu orai gara-gara da dipaehan. Ternyata lain saorai-oraina telila kiaina leungit. Kiai Oco atau Mama Oco, Kiai Busrol Karim leungit. Jago ngaji. Mama Busrol Karim terkenal Mama Oco eta teh rekanan Mama Satibi tuker ilmu. Mama Oco jago Syamsiah, Mama Satibi jago ukudul Juman. Jadi dia pasti ini urang tuker cakna. Kula ngaji ka ente Syamsiah, ente ngaji ka kaula ngaji ukudul Juman. Jadi ngaji lah teh jarago kabeh. Entek balik ti gentur ge diiring sakareta ngiringna. Teu kira-kira baheula mah eta teh kan kareta teh pohara diiringna ku sakareta. Ku jago-jagona ngaji. Geus teu kacaritakeun eta urusanna ieu mah urusan leungit, mama teh leungit. Dibawa ku raja jin ka negara Azrak, negara jin. Ieu mah asli, ieu mah dongeng teh lain fiktif. Asli. Menang lah. Suka ada ka negara jin, ternyata geus aya ratusan jin ngahareupan mayit. Dek nyalateun. Jadi ieu mama teh diajak nyalateun ngan ajak debat heula. Masya Allah Karim. Jadi mama teh diajak ke negara jin maksudna dek dipaehan. Sebab mama termasuk maehan anak kaula orang nu dipaehan teh anak raja jin panganten. Panganten kene iyalah ayeuna debat atuh jeung mama. Ieu mah Allah Maha Kawasa, Allah Maha Suci, Allah Maha Agung, Allah Maha segala-galana dek nembongkeun kagagahan ilmu Mama Oco ieu teh datang ka debat jeung raja jin. Geus lain jeung jelema deui bari mah batur mah saya teh jeung bapada manusia. Ieu mah di negara jin eueuh batur. Lamun eleh paehan metak mama di itu kan make Al-Quran. Setiap jelema ngabunuh jelema ngabunuh hewan aya hukum-hukumna nya ngabunuh jelema bunuh deui. Nah ieu anak kaula penganten terbunuh maka kula menta tumbalna kiai dilawan ku mama cek mama teh kieu lamun manusia ngabunuh manusia paehan tapi lamun manusia ngabunuh jin komo jinan teu ngarupa hewan anu lain. Ieu kan aya hukumna sebab kami sabangsa jeung manusia, kami teu sabangsa jeung jin. Maka kulantaran kitu dina Al-Qur'an ge dijelaskeun wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja beunang kawin sote papada anpus manusia jeung jin mah ke heula. Wah di ditu teh aya Mahkamah Agung segala rupa. DPR nu teu kaluar di demo ge kaladir di dina kabeh. Di negara jin teh Masya Allah MK na aya. Masya Allah presidennya ini ke Kalimantan eta di negara jin teh seperti eta muapoharana luar biasa.
debat mama teh di negara jin. Ya Allah, dengan kecanggihan jeung kecerdasan mama eleh jin teh ngadu ayat suci Al-Quran, ngadu hadis, ngadu ijma ulama. Panjang dong nama engke aya bukuna di kula baheula mah dibuat di Bangle Bandung, tapi kula mah boga sejarah khusus kresek lantaran kula kan menang incu. Nah ye ulah sok iris ya. boga buku khusus sejarah pondok pesantren kresek anu baheula mama dibawa ka negara jin, ka negara azra. Eleh lantaran eleh dihampura ngan Muhammad pernah imat singkatna bae, singkatna debatna lamun dicaritakeun panjang. Kemudian singkat cuman minta mohon ieu pamajikanana nu hirup kene panganten ngaranna Siti Kolbuniah. Siti Kolbuniah tetap dek pesantren di Kresek ulah diganggu cek mana, insyaallah cek mama ikos kitu mah geus masalah. Geus mama akhirnya dipersilakan untuk mengimami. Ya Allah, di negara jin mama kita ngimaman di negara jin. Kulantaran cek mama kan besi engke di debat deui kan kula mah bangsa manusia, iya bangsa jin. Kulantaran cek itu kula embung maksudnya lain kuda naon engke tah cenah cek sia beda pengimaman kan jin mah kitu ulet jin mah. Nah tetep mama embung akhirna ridho ikhlas ulah ngamasalahkeun masalah pembunuhan, tapi kaulah menghargai atas ilmu Anda, ilmu mama. Silakan mama supaya ngimam. Mama ngimaman di negara jin. Oh biasa. Di urang mengimaman covid bae ge pan anu make ruku sagala. Pohara jasa kena corona di imaman ku nya ruku. Ya Allah ya Rabbi Gusti. Masya Allah. Aju jahar deh bismillahirrahmanirrahim. Biasa waladhdallin nu di tukang negara goblok. Amin. Ceknya mah taraweh meureun. Macem-macem di dunia ku ari macem-macem jijieun jelema. Ya Allah ya Rabbi. Kabohongan teh geus diciptakeun pohara. Antara bohong jeung bener keliru di akhir zaman ini. Mantap hati-hati, salametkeun diri urang bae ku ari masih hade. Si hade geus salametkeun diri urang bae pun tayangan jelema nu lurus, nu jujur, jang nyalametkeun diri urang. Kadituna ieu beuki bahaya. Zaman kula leutik masa pira TV ge hitam putih, abyad aswad baheula. Nya bener nyaon teu aing gitu. Ha kabarina kolor. Si eta mah make kolor wae kan. Kolor dah kabarina dua dia mah geus HP dan lain sebagainya. Ya Allah. Nah, ieu mah keur carita mama ajo salam. Pulang deui. Oh kaget mama leungit. Ternyata kitu ceritana dong. Oh ajib. Luar biasa. Ya santri dek Jumatan balik Jumat bawa Jumatan gak makan jauh balik Jumat kan babarengan kunaon aya mobil sedan Mercy baby ben. Masya Allah sebenernya mau dipikiran mamanya ya mobil mewah kaditu dek naon tuh kalembur, tapi kulantaran ngaranna ge santri kaget ya nak digerokeun dah ayo ka dieu naik cenah gana besi dek balik ka Kresek naik cek teh oh atuh eueuh sabulan dibawa ka negara jin sabulan wah gara-gara Mercy tadi mandak si hade besi aya Mercy nah nya si eta mah hayang nyaho cenah ka negara jin itu geus mal balik deui sih mah. Wow, geus pokona bacaan ahli hikmat geus diketrukeun tetep bae teu balik-balik ujung-ujungna mah mata kerup ka Gusti Allah aya di luhur para aya blue begitu mama ngadoa blue teu bisa dicekel lesang sakumaha belut tapi tetep terus dicekel aya engke dongeng panjang nama ti mimiti akhirnya benang biasa deh per
per detik ieu masih masantren kana Siti Kolbunia didinya masih keneh aya kuari jinnat teh jeung kuari loba anak baranakan meureun nyana kawin deui ngan teu ngondang atuh loba nu ngendong didinya tamu dulur wah pokoknya pemandangan-pemandangan anu aneh-aneh teh aya. Nah mimiting ke ieu tah naon garang-garana lampu dioyak-oyak atawa nu leumpang atawa engke aya nu bujur gede. Bujur teh gede jasa gede. Kan aya bujur pang gede-gede lagi meureun sagede Ratmi Deber 9 lah. Gede gitulah. Nah, ieu mah ibu gede mah tilueun eta. Kaget tilu. Masya Allah. Nih cerita orang hidungnya mah dongeng engke panjang nama kayak insyaallah pukula dongeng ti awal tepikeun ka tamat tepikeun ka diasukeun ka mangle tahunan seluruh pesantren di Indonesia apalin bahwa kresek pondok pesantren anu pernah guru na ka negara jin jago-jago ngaji. Nah terus lanjutkan tah Mama Oco terus Raina kajian imam terus mantuna Kiai Jamal Toha terus ade Kiai Abdullah terus pika ayeuna teh ceng ending Abdul Qadir terus besan kula tan aya ceng ucu terus datang ka ayeuna jina aya ke kula pernah sakali pengalaman di dinya teh pernah sakali kieu pernah sakali nama unggal ba'da maghrib ngaji tas ngaji sok dipanggil ku kiai dibere cau jeung kolak mama tah anu saja mah teu bager heran anu sieun mun mandek mun santri moal digrog-grogeun moal potongan lain santri teh mantu penjahat tak kesimpulan apa panjang iya pas malam harita kejadian ayah raramean di kitu alun-alun ayah pengajian nu make kitu teh botol teh baheula mah di urang mah Bogor ya itu Ki Ahmad dan Sobro Ki Ahmad di Balat. Ieu mah aya deui tak kiai. Ka ditu kabeh santri kula teh nyaho aya ramean. Selenting-selenting aya ramean teh henteu melu. Barang balik isya. Digerokeun, pas digerokeun teu kebal langsung ka kobok sepi amat sih. Kula ieu pondok sepi amat. Eueuh hiji-hiji aca. Aya ge anu rada dewasa masih kana di masjid. Kula mah digerokeun ku mama. Nah isi sepi-sepi teh cekula ya asuh turun deh ya sepi turun ka cai barang neuli jam teh geus jam 9:30 sebelah lah ka kamar sorangan aya nu ngagedrog-gedrog ieu tah naon garang-garana pan make triplek digedrog jeung dug dah alhamdulillah aya batur aing kada sia asup rada kenceng dug kadieu sih kadieu ka jero geus langsung gedug kos kitu aja mah kadieu dug jeban kenceng amat sih goblok sia lain kadieu nahan baru tas kerasna nyana baru dug buat kitab segala naon wae di luragang kabeh wah ieu mah lain jelema sakulah teh lain geus kaluar batak lumpah kita dikunci dari lawang gege wah bahaya cek bahaya harus bab sekenceng-kencengna jelema mah moal datang ka raragagan kitab segala lalu ragag bae geus kabeh ya Allah ya Rabbi nah geus datang ka hadap neangan santri hiji-hiji acan neangan kamarana jelema cek aing teh ieu ai kunaon muncul di hadapan tangkal buah aya make kebaya hejo ieu na disanggu ya sewes jika mojang priangan mah gitu
kulantaran geus dimimitian ngegedrug-gedrug. Wah iya lupa deh. Ada jeung jin mah Masya Allah geus teh lalakon sakali salila di itu 6 tahun deh sakali kejadian model gitu saja nanti pernah babaturan kula orang Cicalengka batur aya kegiatan ngariung segala nyana sorangan dari majelis kieu lah saking Siti Kolbunia jaing kawin encan saking ieu ajo kesepian babaturan eueuh coba mun bener-bener sia aya di dieu hayu ka dieu kieu we teu bari ngaco ngomong ge bari ngaco kunaon aya nangkepnya anak atuh ditangkep aduh ieu lah ieu di dieu teu bisa ngomong dinaon kadang itu dibekem aduh kebal itu kan terus bae ditangkep ku nya teh atau pan ditangkep nyaho ku jin mah tuh lain rasaan bang emangna kurang dah ditangkep geus wallahu alam sama kaditu namangan aya keneh kuari lamun nang tangan kaditu men ente teu percaya ge kaditu 100% ente kaditu terus batu maghrib isya bangsa jam 9 mana Siti Kolbunia ge Noel iya aya keneh aya nama santren keneh. Iya mau diceritakan dongeng nak di awal enggak ya kalau boga lantaran keluarga dibere buku sejarah eta khusus ceritakan kejadian-kejadian jin Siti Kolbunia. Nah eta ge ngarupa orang hideung tah ngarupa orang hideung Pandeglang can lila di Pandeglang aya orang hideung di paehan teh kalap terus ieu na kos orai bae kos orai mus ka Kiai Hikmat geus ka dokter geus ka mana akhirna yang ngimpi nya teh anak masuk ngaji ka di ngimpi titah ka di ini dibere cai ulah ka dia tuh cokolatnya geus gering gerak ka dia naon atuh dibere cai bae atuh. Masya Allah, alhamdulillah morotol padahal macain lagi menangi kulah-kulah acan ya nom kan terus mun teh cager pae ge eta heran morotol mentah cai deui ka dieu 2 kali cager eta dongengna kos kitu kulah teh mehan orai kajen kumaha geus sebabna kos orai ulah besi aya orai hideung amanat di mana bae di imah di luar di jalan ya dek baheula mah ditembong-tembongkeun kan ku kolot teh sehingga deh ulah lelempangan waktu tangari urang lamun lembang loba tah orai hideung istirahat sisi jalan baheula masuk di kokorolokan disebutna hadapeun tangkal sering kali ieu orai warna hideung ulah dipaehan sebab anak kalana jin merupa orai ajanan ku mun di urang ngomong